alhamdulillah tadi nadana ieu isim kuring tiasa nadunan karena sakumaha pengulemna keluarga besar Masjid Jambe apapun. Datang raja besok rajaban diusian ku pengajian. Datang mulud sok muludan diusian ku pengajian. Bahkan gaduh pun bojo ulih di Saudi. Sok ngayakeun walimahan diusian ku pengajian. Naon sababna pangna diusian ku pengajian? Sabab dosa anu moal bisa kaki paratan ku salat. Aya dosa anu moal bisa kaki paratan ku zakat. Aya dosa moal bisa kaki paratan ku munggah haji. Dosa naon ustad ajengan kiai anu moal bisa kaki paratan ku salat ku zakat ku munggah haji? Di antarana dosa nu moal bisa kaki paratan ku zakat ku salat jeung ku munggah haji teh lintang di jelema nu sok notolerkeun kana ngaji. Kita numawi alhamdulillah tadi nadangan ieu keluarga besar Masjid Jambe Apakua dalam rangka memperingati karena sasi nu bersejarah tentang Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieusian ku pangajian. Dawuh Rasul cari ku anjeun ilmu, teangan ku anjeun ilmu sok sanajan antara anjeun jeung antara ilmu teh kahalangan ku sagala seuleuh. Dina pada wajibna milare ilmu sok sanajan kahalangan ku lautan seuleuh wajib ditempuh. Cing ari urang dieu urang Pasir Malati kamu Malati teh. Mati. Cing urang Malati ieu. Kira-kira lamun sok dipalih ditu aya ilmu heueuh kahalangan ku sagala seuleuh kira-kira ini moal kabeh. Cadu mungku karang dempak tinggal cacak dengku gerimis hujan ge tina cakor kabeh beres gitu terus sedengkeun cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cari ku anjeun ilmu teangan ku anjeun ilmu sok sanajan ayeuna ilmu teh kahalangan ku sagala seuneu ku wajib-wajibna eta ilmu wajib ditempuh wajib diteang yeuh ari urang mah cacak ning kagirimisan hujan kadang-kadang dina syahriyahan ge sisina hungkul limahan tujuhan 8 11 urang mah numawi alhamdulillah tadina ieu saat dina raga takdim wa takrim kana sasi nu bersejarah tentang Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul kedah muji syukur ka Allah. Naon kedah muji syukurna ka Allah? Pangna kedah muji syukur ka Allah teh pan baheula mah ceramah teh di zaman Kanjeng Rasul mah nerapkeun syariat Islam kanucan Islam baru karena dina nerapkeun syariat Islam kanucan Islam teh ditimpungan, diciduhan, dilemparan tai otak. Itulah zaman Rasulullah nerapkeun syariat Islam kanucan Islam. Beda jeung zaman ayeuna. Naon bedana? Ari zaman ayeuna mah alhamdulillah nerapkeun syariat Islam kanu geus Islam. Cing baru karena naon? Lain diciduhan, lain ditimpugan, bahkan disuguhan. Jangan kiri mantau binadus. Nama keselinya moalnya kitu. Tanya perbedaan teh. Tanggal sabaraha Ustaz ajengan Kanjeng Nabi dimi'rajkeun teh. Numbutkeun dinana dom kisyair geus ngajelaskeun. Dirinya kersa pangeran maparinan kamuliaan kana nabi nu akhir zaman
kakasih nu sifat rahman nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kawal anu mazmur Kanjeng Nabi teh disawur di papangku malaikat mawa nurut nu kasebat lempangna teh cara kilat tungganganeun Nabi angkat janten di mi'rajna Kanjeng Rasul teh tanggal 27 Rajab. Dan kacek kalimat berbeda haluan sarua. Mana ustaz ajengan kiai kalimat berbeda haluan sarua? Kanyere di sisi pasir arai etek na karena awewe tolak sok mipir garetekeun etanana aya nu mipir aya cikokong da teh Caimin Biis Binuy Bimarsi Binok sanes Binok di dieu